Perkenalkan diri abdi, nama abdi Sasi Kirana. Abdi Fadil. Abdi Haya. Kami dari kelompok 7 dari kelas 9C ingin membacakan pidato yang berjudul atau tentang perpisahan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah anu kusim kuring dipika hormat, Bapak Sinareng Ibu Guru oge staf anu kusim kuring dipika hormat. Para tamu oge, orang tua, murid nu sim kuring pika hormat, oge teu hilap kabeh rerencangan anu ku sim kuring dipikanyaan. Langkung dipayun, hayu urang sangkeun puji oge syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos mapari nikmat sehat ka urang sadayana poe ieu janten urang tiasa kumpul di tempat ieu dina raraga acara paturai tineng murid kelas 9 SMP Islamiyah Cipali. Mugia sholawat sinareng salam salawasna dipika limpah ka Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, ulama, oge urang salaku umatna. Amin. Hadirin sadayana anu namina waktu teh asa nyeak ari tos di langkungan mah. Teu karaos 3 tahun tos dikalangkung ku abdi sareng rerencangan sadayana. Ieu artina kami teh bade izin ninggalkeun ieu sakola nu tos janten rorompok kadua. Salami nuntun ilmu di sakola pasti wae seueur kasalahan nu diperbuat. Kasabab eta abdi ngawakilan rerencangan saangkatan nyuhunkeun hampura tos pasti kasalahan nu ti ibu sareng bapak guru atos dihampura ku kami. Oge teu hilap nuhun pirantos jadi nyeupkeun waktu, tanaga, sareng pikiranna kanggo ngawulung abdi sadayana. Mugia ilmuna tiasa manfaat kanggo abdi sadayana tur janten amal jariah kanggo bapak sareng ibu. Amin. Mung kitu wae nu tiasa abdi dungikeun hampura bilih aya kasalahan kata nu teu marenah dan mung kitu wae nu tiasa abdi dungikeun hampura bilih aya kasalahan kata nu teu merenah da manusia mah tepat salah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu pidato ti kelompok urang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.